Sugri para wargi dina lajenganana jajar carita Jawara di Guha Mau karangan Kliksa. Sakumaha anu kantos disungsi naskah ieu carita hanca penting kamari. Pendaran Mang Dedi kebegatuan ki ngamangsana alam tiberang di Kademangan Cibendi khususna Rosada rek nyoba-nyoba nyagerkeun putrana Den Purwa nyatana Den Nalajaya jeung nyerati pibojogeunana. Malah harita Den Purwa nutup seukeut ka Rosada. Aya percaya aya henteu. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paosna mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kadihilap janela poho panto lali kana kunci wilujeng wengi. Keayaan alam beuti berang bae sedengkeun di Kademangan harita pinuh loba jalma. Breh katingali Den Purwa harita kerah ngayakeun omongan jeung Rosada. Rosada diparentah ku Den Purwa kudu narekahan nyareatan dua jalma anu garelo. Nyatana Nalajaya putrana jeung nyirati anakna atawa istrieun anakna. Sanggeus menang parentah kitu Rosada nantun nalaunan. Lengan katuhuna atuh kusiwa ngodok saku bajuna ngabijilkeun batu pamere di siluman mayang krama tea. Sanggeus tepi kanu garelo eta batu diusap-usapkeun kana tarang Nalajaya. Terus kana tarang Nyirati. Ngalah Rosada nagerentes jeroning hatena. Ya Allah ya Rabbi, Anjeun anu kawasa mugi kersa nulungan ka jisim abdi ngamangkeun ieu dua jalmi sina waras desa kumaha bihara-bihari ku prantabisan ieu batu. Kitu berentesna terus kunyam-kunyam babacaan ngenedak kanu kawasa. Jigana bae geus kitu kuduna Rosada kudu salamet tina hukum gantung. Nalajaya jeung Nyirati ngadadak nalakatai awakna harita teu adu belajar jiga tadi lantaran siluman mayang krama jeung anakna anu jujuluk Nyi Kunang Sari ting belesat belijil tina gua garba na Nyirati katut Nalajaya. Terus wae cara ricing di pojok imah nyaksian Rosada anu keur mubaran Nalajaya. Insyaallah waras cek Rosada beri ngarelet ka Den Purwa nu katara paron manehna marah mai bakat kumunga. Sabab ningali Nalajaya nu ngalaketei teu gagah jiga tadi. Nu hartina gelona cager. Alhamdulillahirabbil alamin nuhun ya Allah Gusti Maha Agung. Cek Den Purwa kalawan tenang ngucap syukur alhamdulillah. Sacara teu langsung Den Purwa geus ngubaran dirina tina pangaruh temu si gagah bodas. Lantaran naon? Lantaran harita kene ingetanana Den Purwa sadar sapinuhna teu kapangaruhan ku omongan murkana anu pinuh ku racun. Oge teu kabawa ku sakabakabaha, teu kapangaruhan ketenung. Den Purwa jiga nu keur ngimpi asa teu paru guhasaan. Kang Purwa manganyangakeun tuang putra tos damang cek Rosada bari cong ngajak kasalaman. Geup ditampangan ku Den Purwa. Rosada ngawatak aji pikeun nyadarkeun jalma anu kena ku tenung. Harta kene tina dampaleungeun aya tenaga gaib anu ngocor kana getihna Den Purwa. Rosada hampura akangi. Cek Den Purwa teh katahan anjeunna ngembang Cisoca. Ras eling kana putusanana nu matak jahit.
ngajahutkeun hate batur. Dihapunten pisan Kang. Sami-sami abdi oge nyuhutkeun dihapunten. Wirosada jeung Den Purwa silih rangkul disaksian kuno area didinya. Sarerea ngucap syukur alhamdulillah lantaran anu garelo waras nu katali mengpikiran gesadar deui. Tapi kayaan anu sakitu matak ngangresna teh ngan sakedeung. Namun sababna sakedeung lantaran Wirapati jeung Gagak Bodas geus teu bisa nahan kasadaran. Jeung Wirapati luncat nuru ke anakna nyatana Nyirati nu kerenyuu. Tali anu nyangcang dirina dipegatkeun, ragayang anakna dipanggul. Belacat lompat jeleng-jeleng atuh loncatan keluar, dituturkeun ku si Gagak Bodas. Atuh puguh sarea meuli calana bakat ku kaget. Teu ngarti kana eta kajadian. Ngan untung Wirosada sadar gero ngagurowo ka Wardi. Sangkan tatan-tatan nyadiakeun balan. Kang Wardi, udah musuh ka Wardi bejahan batur. Kudu geus ka Wardi. Ngomong na kitu teh Wirosada oge jeleng luncat kana jadela. Belasat budak anu kabur. Atuh kaayaan genjleung deui bae lantaran si Bendi diributkeun kudu kabur jiga bangsat anu kaperego. Den Purwa jiga kasima anjeunna teh milu budak kana kacerohok we neuteuk panah panto. Urut ngaliwatna anu kalabur, manahna tagiwur teu puguh rasa. Jiga anu leungit akalna tidak awahin kurewas. Sedangkeun anak buahna terus burmer budak nu kabur. Bari jeung ting keleuweuh ting gerero ngabejaan ka batur-baturna. Kocapkeun Wirapati jeung si Gagak Bodas harita teh geus ting kolebat di luareun pilemuran. Lumpatna teh gancang pisan tawantu ngagunakeun ilmu anu sampurna pikeun nyingkahan musuh. Disusul ku Wirosada anu ilmuna luwih luhur. Atuh dina waktu anu ngasakilat dua musuh teh geus bisa dihadang harita ku Wirosada. Aran bangsat, ceuk Wirosada cileng saledeg nangtung atuh hareupeun jalan. Ngapedegak ngurak cangking bari huntuk ka kerotan amarah. Reg-reg Wirapati jeung Gagak Bodas eureun. Duanana mureng ka Wirosada. Wirosada, aing muji kana kataminasan sia anu geus hase nyelametkeun diri tina bahaya padi. Teu tulus digantung sia, tapi di dieu moal lolos modal sia bangsat. Ceuk Wirapati beri cangge-canggeun anakna nyatana Nyirati. Terus saog masang kuda-kuda ngajak tarung. Atuh Gagak Bodas direwaseun. Manehna tinggi dina lamun gelut di dinya. Sabab deukeut keneh ka lembur Cibendi jeung mawa Nyirati deui. Udah padi, muntung ayo baheula. Cek si Gagak Bodas bade ngajuang Nyirati berengbeng atuh harita lumpat deui. Leuwih tarik batan tadi. Wirosada ngarenjag manehna atuh malik arek mudang. Tapi teu kanyawan Wirapati narajang ti gigir seranganna gancang lirik ilat. Bodasna! Wirapati harita kene oge keuna kena iga burungna Wirosada. Keuna bisa menikeun kana ngao gereong Wirosada ampir rubuh, tapi gancang narik suku kenca ka tukang. Dilek malih ka Wirapati berjengita geneungeun katuhu kana beungeut musuh. Yuk, Wirosada, jodoh. Parang cebrud ramo-ramo Wirosada keuna kana pipis Wirapati. Keleuweuh Wirapati atuh harita kene oge ngeleuweuh ngakuak padeungeul musuh karasana panas pisan, tapi terus teu dirasa. Manehna sakilat nyambut bedog arek ngababar suku Wirosada, tapi seak hiu cuyung kapos harita bedog nyambut angin. Wirosada luncat beri ngajejekeun suku kana dada lawan. Yuk, puaras!
musuh atuh karasana panas pisan. Tapi terus dirasa banyak sakilat harta kene nyabut bedog atuh mengababan suku Wirosada. Tapi saya kiung kepos bedog nyabut angin. Wirosada luncat berjen ngajejekeun suku kana dada lawan. Yang cebrod lengak Wirapati ngalangak. Dada kerasa sesak lengan ranggah berjen calangap. Ku Wirosada kayaan kitu teu diantep dijejek lebah turna pisan. Yang Cang atubat bedog ngacreng modal syah mangsat Wirosada ngageruk barjeng ngirimkeun tajongan anu matak mateni dituduhkeun kana puhu celik tapi edas. Wirapati rikat ngagerengkeun awakna beri ngarampid suku musuh. Yung krabat benang kolereng. Wirosada ngagebut ragrag niban temah. Niban lemah, manehna eleh kesit ku Wirapati, korejaat Wirapati hudang. Siap ngerajang di kudam pasuku, ngarah kana gado Wirosada, maksudama. Tapi Wirosada ogeran cingis. Gereleng kakenca, bari nyabutkeun leungeun katuhu kana binturang lawan. Yang sok sia. Wirapati auh-auhan bari suku engke-engkean sabelah. Bari jeung nyengir korejaat Wirapati hudang. Sauk atuh ngirimkeun leungeun katuhukan hada lawan. Geulek Wirapati ngagelekeun awakna keplos panrajang Wirosada nyabet angin. Tapi teu kanyahoan. Leungeun kencana Wirosada moleat kana beungeut. Yung barawak. Kendok Wirapati benang. Terus disasaak ku Wirosada. Breh beungeut anu asli tembong. Teu jauh cenah taksiran teh lah ngaku-ngaku sarja. Si Wirapati sia nanaon make nipu ka urang sebeni sia goblok. Dikira aing rek sieun. Moal aing mah deuleu. Hayo maju si Wirapati. Jeung Wirosada bari ngeupeulkeun peureut bakat ku ambek untuk kekerokan cingnahan amarah. Tapi Wirapati teu nimbalan. Manehna kalah undur-unduran. Wirapati ngerasa kengir rempos rok panon Wirosada anu huru ngempur matak seram. Perbawa amarah nu kacida rongkahna. Harita Wirosada atuh kacida keheuleunan ka Wirapati. Nu geus bebeakan nipu ka urang Cibeni. Heh, Wirapati, mantau unur-unuran sia. Mun heueuh mah anjeunna laki langit lang jagat. Hayo, bira maju. Urang rebutan umur sajeun aing sia. Sok. Urang mungkas mumusuhat anu geus lumangsung belasan taun. Hayo maju. Ceuk Wirosada bari panon ngorong ka Wirapati. Saya aing memang geus buleud hate sia rek gelut bebeakan jeung sia nglawan sia. Tapi mun tawa ka sobong sagoblok. Sabab anu bakal modal lain aing, tapi sia sorangan. Dasar jelemat geus lieur. Ka mana we ngomongna teh? Hayo, bira saja terima pengajaran ti aing. Sabrutu Wirosada nubruk ka Wirapati. Leungeun nyawuk ngancam hulu angan. Tapi Wirapati oge cicingkeun. Rikat ngakeluar beri jeung nyabet di gelang lawang. Yang pelana ayu hop. Tapi ada mau ngomong lagi dah tu lono. Lono ayu hop. Wirapati ngaheungeu Wirosada ngarenghap narik napas jero. Sabut ngarajang deui nuwikeun hansabil. Ayeuna mah leuwih cepet jeung matak ngabahayakeun. Datangna peureub hampir teu bisa dituturkeun ku panon. Tapi Wirapati lain jago sakatiga. Manehna ngarti pikeun nyingkahan musuh. Jelung luncat ka gigir keplos. Sabetan Wirosada nyabat angin teu barang hakan.
akhirnya medaik tedai keluar taruh meliragot ceri tondok ceri keting ceri jejak jeung ceri tongtak sanggeus ngagunakeun puluhan jurus Wirapati kadese manehna teu bisa ngungkulan pangabisa Wirosada akhirnya mantap baca bumbung ari tong Wirapati luncat ti silih ti bebaranting ningkahan musuh. Wirapati, montong kabur sia. Sabab moal aya gunana. Najan lumpat kana lak-lakan nagage. Moal belum diudag sawaing. Wirosada susumar. Julung besaat muda Wirapati. Dua jago ting korebat lumpat teu nolih kana nanaon. Cek taksiran Wirosada mah Wirapati teh kabur lantaran sieun ku manehna. Padahal nusanya nama awak Wirapati geus panas. Manehna atuh butuh cai pikeun nyagerkeun deui awakna. Atuh dia lompatna teh milih anu hieum jeung loba jungkrang. Niangan wahangan maksudna mah. Akhirna tepi kana hiji warangan nu baheula kungsi diluncatan ku manehna. Dina mangsa mimiti maling isu tirah teh. Wirapati atoheun pisan hatena ngopat jroning hate. Yo. Pikeun kelutus Wirosada di dalam buan sebuah lagi. Rek di bawah tarung di cai gua impat suka dosa. Bebedak. Cek hatena urup Wirapati berjeng terus curang uncat kawangan. Kalayang kudubar lap Wirapati lap-lapan dina bengecai terus membudai berjeng gigi brig sakujur awakna rancucut bukan gimal teh mucur ku cai wahangan ayeuna Wirapati seger deui ngagunakeun ilmu Banyurasa pikeun nambahan tanaga cekung selila curela Wirosada datang harta jermuncat kawahangan langsung nubruk Wirapati anu teu kungsi ngomong kula. Guar duanana harita tarung dina cai wahangan. Sini nelepeun, sini tonjok bari jeung ngojai. Cai ngadadak jadi ngagolak suraseh ngaguru estuning mata ketir. Wirapati salah perhitungan jika nama. Manehna sama sakali teu nyahoan Wirosada teh geus ngagem ilmu Banyurasa anu sampurna. Ngaluwihan ti manehna. Atuh tantu we Wirapati teh kadasak deui bae. Sababaraha kali ampir paragat nyawana. Manusia jawa jelumahnya. Matang wacos ya, aing lain siluman. Tapi manusia anu juga sia. Ayo, dia dijiekeun ilmu Banyurasa anu dipake ku si ayeuna. Dipake agul kok anjeun. Sok, gua aing mah burung di adenan. Jawab Wirosada bari usap beungeut awakna rancucut teu beda we cucurut ngurus. Gebog Wirapati ngarenjang satekar kebek. Kaget ngadengi ajian manehna bet ketemu ku musuh. Malahan mah manehna anu ripuh. Kaungkulan ku Wirosada. Jajantung Wirapati lebah di ratu. Geras inget kana zaman katukang-tukang. Dina mangsa manehna atuh tarung ngalawan Wirosada di guha teh. Wirosada anu unggul. Wirosada, jangan masa teh manusia tawa siluman belum. Mantap bacot si aing mah lain siluman, tapi manusia juga sia. Ayo, bila dijiekeun sia anu Banyurasa dipake agul ku sia teh. Ku aing mah burung di ladenan sia. Jawabna Wirosada. Manjen musap beungeut na harita teh. Awakna rancucut jiga cucurut kebulusan. Gebog Wirapati ngarenjang saterkebek. Kaget ngadengi ajian manehna anu kateguh ku musuh. Malahan mah manehna nulipuh keungkulan ku ilmu Wirosada. Jajantung Wirapati geus mimiti ratu. Ras inget ka zaman katukang-tukang di mangsa manehna gelut ngalawanan Wirosada di guha. Wirosada anu unggul. Janggo. Aduh. Ieu mangkulu geus jauh ka ilmu aing.
Saha mari saja cek gerentosnya hati Wirapati berjungun nuralaunan hatena beuki peot ngerasa taak ngeladenan Wirosada anu bisa gelut di darat dicai atau di awang-awang di remangsahi berkebawa angin teh hilah-hilah mundur sia rasakan ya Wirosada nepak-nepak cai terus-terusan ditepatkan beungeut cai teh atuh meuning ngajenghok Wirapati harita sabab eta cai wahangan teh malik kagirang ngaguruh bari jenting jeraul estuning matak paur lop Wirapati atuh harita kakeueung syaur eta cai kacida tarikna ngabuntang banting awakna Wirapati ngagolak jika diputerkeun ku angin puyuh. Wah, ampun ya, ampun Wirapati jejeritan minta ampun lantaran awakna kebawa ku eta cai. Mun ditarik, sorana sah ngaguru atuh Wirosada ngubah eta wahangan. Bari ngagunakeun ilmu banyu rasa anu sampurna. Omong sia Wirapati sok kabadan ku sia budak sakabeh ilmu anu katibanna ku sia bu aing mah burung hilayanan lamun geus teu kuat sia kudu taluk aing sarta sia sing aling ka guru cek Wirosada berijeng tetep ngubah eta wahangan Wirapati mah komo atuh geus dibuguh rasaan samar-samar kana salamet tuntunan nekan meh ngagunakeun jurus macan sewu warahan ti Panjiruyung sugan jeung sugan we cenah aya guna jeung mangpaatna pikeun nyelametkeun diri cenah bahaya cai gibeng cai nyabrot ka luhur sorana bukit tarik ngaburu kolemak ciung atuh Wirapati luncat ka darat koyang tubut diban taneuh darat atuh Wirosada meningan anjung lantaran teu salah deui Wirapati bisa bebas tina ancaman bahaya cai. Reg Wirosada eureun ngubek eta wahangan. Jeung luncat hanjat ka darat, langsung narajang ka Wirapati bugempuran capit langir. Maksudna mah rek newak Wirapati sangkan teu ngejat jauh. Wirapati memang geus siap sadia asyayaga ngagunakeun jurus macan sewu pikeun narbukeun Wirosada atawa musuhna. Hiap modal Wirapati wajong somong saya hormat bersat hiuk berat beledung jurarit Wirapati ngoceak hari temanna rubuh teu kuat nahan awakna an katubruk ku Wirosada. Sadengkeun Wirosada oge muringis lantaran tarangna kabeunangan ku cakar macan. Tapi teu matak jadi halangan pikeun Wirosada. Manehna kuat keneh nangtung kalawan ajeng. Sadengkeun Wirapati nepikeun ka nyungkur harita teh. Cungkir jumpali koyat pergi hudang deui panon melotot murahay beureum huntu kekrot kancing ramok-ramok leungeun ramakah jeung heuras lir wajah ya samemi sia modal atuh aing pae aing hayang jaho heula ka sia nu sabenerna saha sia teh urang mana nu sababna nyaho ka aing goblok cek Wirapati deukeut-deukeut kana beak harapan lantaran atuh kaayaan dirina geus kakepul ka Wirosada. Wirapati, aing nyaho ka guru sia anu mungkaran, nyatana si ngajaya di Gunung Kalayar. Sia jeung si Kalasurya kaasup murid anu calakan jeung rajin ngan hanjakal sia bedegong. Murtad, pika sabaleun. Sia duaan kalabur bari jeung teu bebeja ka guru. Numatak sia kabalap. Ilmu nu diagem ku sia moal mangpaat. Malahan mah bakal jadi mamalak kada jeri sia sorangan. Banyu rasa nu diagam ku sia bakal nyabut nyawa sia sorangan. Hah, disaha sia nyaho goblok. Yen aing kungsi ku guru ka Singajaya ya, ngawelu sia. Aing murid bungsuna ke Singajaya. Boga tugas pikeun numpes dua murid anu murtad. Nu ngagunakeun ilmu kana jalan kajahatan. Sia rek dipodaran ku aing kalawan Asma anu jadi guru. Tapi aya kana hampura sia. Sabab lawan tobat masih kena engab. Asal sia kudu buru-buru babalik pikir. Kudu sadar kana sanggarupa kelakuan jahat. Pilih sia si benar.
Rek balik mikir atau mending di pondaran ku aing? Ceuk Rosada ngomong nak kasar we jeung watak timpuring kak bulu punduk. Atuh puguh we Wirapati asa disina asa dicacampah. Sabab kakara ayeuna dicarekan beak bersih ku musuh sahandapeun dina umur mah. Turta tacida pisan ngalelecena. Atuh boro-boro daek sadar kana kabuti panas we hate nu aya. Jeung deui geus boga angkeuhan yen manehna ngagem macan sewu warahan panjiruyung. Kumaha sia? Arek sadar mau balik pikir atawa anak setan ya? Gumawa ni jujung ngurang campur kain ngomong. Ya, menirang gua tangga bacot. Aing teh lain budak rotik sia. Aing teh lain mangkuluk manusia jajari sian ku pati sia. Aing jago satria ti Gunung Samung. Yang aing beri panjiruyung anu kadua. Anu menang dipercaya ti guru. Dikeun modaran si Wirosada. Urang aya rasakeun dia. Lewat selung atuh Wirapati luncat meluhur jena gerakan pamacan. Dua lengan gesayaga rek nyekek buhung Rosada. Lamun kena kitu ge geus tantu rajet tiba wajiat jiga kumaung. Tapi serog Rosada ngawangun kuda-kuda awak doyong kaharep. Dua lengan siap rek mapag serangan lawan. Bari jengerahkeun tanaga batin anu rongkah dikotorkeun kana dampalingeun. Rosada harita ngawatak aji pangamat rasa pikeun ngarubuhkeun musuhna. Koremat, siung berubah. Dua pasang lengan bantro kocak Wirapati ngajerit. Lengan asa diduruk ke ramu-ramu asa rampa. Juralit gemuk. Niban kana taneuh. Terus abung songko kokosodan jiga sakara. Suku jeung lengan hareup nah hareras dikajat-kajatkeun. Boy. Aduh banas anjing. Ceuk Wirapati berejeng terus geger lengan. Ku Wirosada harita diteuteup diawaskeun. Lamun kabilang perlu geus sayagi pikeun mindo seranganana. Wirapati, montong aduh-aduhan. Mun heueuh sia jago hayo. Geurah hudang sia. Tanya pengawas aing. Dada jig. Ceuk Wirapati harita aduh-aduhan nyebut tobat ongko nyebut panas ongko. Terus geger lengan ku Rosada diteuteup diawaskeun. Lamun kawilang perlu mah geus sayagi pikeun mindo seranganana. Wirapati. Montong aduh-aduhan nya mah jago. Sok geurah hudang deui. Geurah tadah pangawasa kula. Gitu. Ya kadang ada aing jadi jeung dulu ya. Menjawab aing kada-kada baca. Ceuk Wirapati. Ngawal. Prijeng guguringan sakujur awakna mandi kesang beungeut pias teu beda we jeung layit. Ngadenge kitu pok Rosada deui. Lamun sakerana teu kuat mah atuh leuwih hade taluk. Kula tangtu bakal ngahampura asa maneh daek babalik pikir. Maneh kudu menta dihampura ka guru. Nu beurang peuting ngadagoan maneh hayang nyaksian urut muridna eling. Naon? Aji kieu. Aing mah jalu kudu. Ya bahasa tahu bikin dia aing mah. Jadi ada aja terjungkuran jeung kudu taruh we. Sebab obat tuduhan kudu kitu percaya kamu so. Wirapati. Mentong gagabas yang ngomong. Aing mah lain ngabodo lain ngaheureuy. Tapi aing mah nepikeun amanat tinu jadi guru. Awas ya. Mun sakali-kali deui ngomong kitu, pati bagianana. Rosada heulin. Asa dihina jeung asa disapirakeun ku musuh. Padahal manehna teh ngomong anu sanyana. Ya. Geus.
kudu banjang omong nek kumaha kada biayanya cek dapati sugan teripuh terus pekelakah nangtung rengkenek tulak cangkeng untuk kekerot panon molotot amarah nak bijia deui jiga nama keukuh weh hayang nyiksa ka Rosada sakitu awak geus pas nyiksa kripuh de atuh puguh Rosada teu ngeunah nempok kitu mah kalawan tetep pasini deui sabrut narajang sekaligus dua lengan but-butnya marang bungut Wirapati yo sok sia rasakeun sia hiji deui sok sia temenang di sabaran sia kuaing cek aing lamun si arek nyerah minta hampura kaing dihampura kaing oge tong hadiah aing sifat manusia najan pangeran geningan ngahampura ka makhlukna komo kasih eta ku wah ampun pikeun aing nah ada tong nimpah dia aing anjing dia aduh demikian ka maju Jagalah para pemirsa yang cerita orang tungah lanya. InsyaAllah mudah-mudahan orang sehat. Oke, panjang yuswa tiasa ngabandungan bagian anu kasalapan bujing. Kau kadang warga masyarakat nagerak sebenarnya antos mangnya. Sagalakeun heula. Aduh nuhun, Bujeng Kang Tung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.